Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa napangandi mitra sadaya sakumaha biasa Mang dongengkeun kangge mitra-mitra sadaya neraskeun hanca garapan Mang anu nuju didongengkeun teh carita kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari kenging Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu supados ulah seueuting yang kolong kana waktos mangga urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari ke hanca anu katuna teh kamari teh parantos dugi ka ngadenge Nyi Rodia nyarita kitu sumaji olohok tang tuh olohok da manehna menyahona sanaya jeung Nyi Rodia teh harita teh arek kawinan teh apana dugi kadinya nya mitra hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae nyangakeun ka sadayana sok kabarayun sadayana. Jadi sia teh geus diserahkeun ku si sanayanya ceuk Sumaji ngece ngarasa diecek itu ngan hiuk-hiuk bae Nyi Rodia teh ngaheumatkeun leungeunna sababaraha kali Sumaji cungcat-cingcet mengparkeun panarajang Nyi Rodia saban panarajang Nyi Rodia saban bisa kacingcetkeun balukarna jadi nama-nama kakeheul keur Nyi Rodia atuh basa kabeneran aya kumpeni saurang anu nguniang gudang teu antapara ngan habak-habak we ditalapung ke Nyi Rodia nepikeun ka ngajajer deui sia mari amak teh jadi murang maring ka mana wae ceuk Sumaji semu ngece atuh diece kitu teh amarah Nyi Rodia beuki ngagugudag bae manehna geus narajang deui bae hayang ngepuk Sumaji tapi nya kitu geuning Sumaji teh ulin jurusna tapis pisan dina ulin jurusna teh sakur panarajang Nyi Rodia teh teu weleh bisa kapengparkeun tungtungna Nyi Rodia jadi keheul amek nyedek tanaga midek balukarna ngan hing bae ceurik kanyerian ane prok di juru kai ay cikane amak ayeuna lewe cager ceuk Sumaji ngan ayeuna mah nyaritana teh di barungku ngece malah Sumaji teh langsung nyampeurkeun bari milu deku jab lah tong kanyerian kitu jembe ceuk Sumaji ngupahan bari nepakan tonggong Nyi Rodia sajongjongan mah Nyi Rodia teh ngagukuk we malah basa Sumaji nepakan tonggongna rarasa Nyi Rodia mah meuni asanya we aya anu ngupahan ngan sageus nyaho saha anu ngupahanana nganyel deui kakeheulna ngagugudag deui atuh Nyi Rodia teh geuwat cengkat semu ngajengkat malah geus arek narajang deui lamun Sumaji henteu mundur mah geus atuh montong amek-amekan wae ayeuna mah kami sadar yen teu sakuduna amek ka sia da musuh kami mah sabarana teh ukur si sanaya anget sanggeus ngadengeyeun sia teh teu tulus dipihukum ku eta mangkeluk malah sia oge bangun sakitu ijidna ka si sanaya batan pakebuk kieu mah nya mending gabung we atuh gabung ngalawan eta kalaman ceuk Sumaji jadi ngajak damai mitra tapi basa ngadenge pangajak Sumaji Nyi Rodia mah anggur jebi nya
Aing geleh ke Mekah si sanaya teh, tapi geleh na aing jeung ijidna aing ka eta mangkeluk. Henteu sarua jeung ijidna sia, nu matakna make kudu gabung sagala rupa. Malah awas ya, mun sia kumawani maehan si sanaya, giliran sia anu ku aing rek dipaehan. Cek Nyi Rodia bari satengah ingserekan. Aya gua aneh. Ongkos sia teh ijid ka si sanaya. Tapi nah eta mangkeluk henteu meunang dikakalakeun ku kami. Pokona mah sia teu meunang we. Teu meunang. Cek Nyi Rodia jejebris. Ku sabab geus teu bisa ngalalemu Nyi Rodia. Atuh akhirna Sumaji teh ngan cinutrung we. Kunaon cicing bae di dieu? Cek Nyi Rodia. Kesal ningali Sumaji henteu daek ingkah. Nah tuh siang adon cicing wae di dieu. Kumaha ke lamun ieu kumpeni anu limaan carangkat deui. Da eces maranehna teh tacana kalojor can. Cek Sumaji bari nunjuk ka kumpeni anu masih keneh ting golepak teu eling. Ah, teh sieun aing mah. Beulah, kakara kami mangadenge awewe teh sieun digadabahnya. Lain kitu sia. Magas atuh mentong nyarekan wae lah. Cek kami mamaning ge gabung jeung kami. Cek aing ge aing mah mung dibantuan. Kan bae si sanaya mah ku aing di podaranana. Tema Nyi Rodia. Ieu, dengekeun. Musuh urang teh lain si sanaya bae. Malah anu leuwih bahaya mah nyaeta kumpeni. Nyaeta bangsa asing. Manehna ayeuna teh keur nguwak ngawik pajampangan. Rahayat pajampangan keur nyanghareupan mamala. Sabab kumpeni ti Batavia kacida amegeunana. Kunaon make amak ka rahayat? Ari amakna mah ka pasukan Kanjeng Haji ngan malesna ka rahayat pajampangan. Heh, dasar kumpeni jahanam. Rajan wani ka rahayat. Kunaon atuh teu bales patika papada pasukan deui? Kitu pugoge. Mangkaning ayeuna rahayat pajampangan teh keur diancam-ancam. Dipake sanela. Cenah lamun pasukan Kanjeng Haji teu daek sarabongkokan, sakumna urang pajampangan baris dibasmi. Baru nah kumpeni teh mana jahat-jahat teuing nya. Lain ge kumpeni. Ari teh jahat mah teu bisa ngayonan pasukan pemberontak yang ngancam-ngancam keselamatan rakyat. Tuh, jahat temenannya. Kumaha atuh ari geus kieu? Omong Nyi Rodia mimiti daek cacarita. Sabab ngarasa panasaran ku kajadian anu keur lumangsung di wewengkon pajampangan. Ditanya kitu Sumaji ngahuleng bangun bingung jeung bangun keur nandangan kapusing. Nyaeta di kalangan pasukan persatuan teh mimiti bengkah. Cek Sumaji mencetan tarang siga anu keur katarajang panyakit jangar. Bengkahnya. Nya bengkah. Ampir-ampiran kabagi tilu. Sabagean milih sarabongkokan. Sabagean milih cicing jeung sabagean deui mah milih neruskeun perjuangan ngalawan penjajah. Ceuk Sumaji. Ari sia milih bilu ka mana? Sanajan bari berat kami teh milih bengkah misakeun maneh ti Ki Ragapati. Tema Sumaji bangun anu sedih. Nah sia make milih misakeun maneh ti Ki Ragapati. Kapan manehna teh pamimpin pajuang anu kacida dipihormatna. Memang gitu. Tuga kiwari ge kami makacida mihormatna ka Ki Ragapati teh. Tapi kami kapaksa kudu pisah. Sabab teu satuju kana adeg-adegna. Heuh, naha make teu sapa mandegan deui. Kami milih neruskeun perjuangan. Tapi Ki Ragapati milih cicing. Cek Ki Ragapati numatak milih cicing teh sabab hayang nungguan komando ti Kanjeng Haji. Ari kami teu sabaran. Sabab disabot nunggu-nunggu komando. Ari kumpeni mah terus ngagalaksak. Meureun sia tadi nyaho aya sabubuhan rakyat anu ngungsi bari haben dibeberik. Bener tadi ningali rakyat abur-aburan da diuber-uber ku sabubuhan kumpeni. Ceuk Nyi Rodia inget kana kejadian tadi. Tak itu, lumata kami teu satuju cicing teh. Kusabab teu sapagodos dinanangtukeun sikep. Atuh kami mah milih bajuang sesoranganan we. Kumaha hasil bajuang
sesoranganan teh. Nyata kami teh keur pusing buatan bisa bajuang mengadon kami dibeberik ke pasukan kumeni. Kadengen Nyi Rodia seuri diseng serikeun teh Sumaji meneleng teu suka. Kalajeng serikeun geuning sia mah. Nya atuh dari ngomong siga anu heueuh arek berjuang tapi buktina ngadon sabalikna dibeberik ku musuh. Mamaha kami ngajak sia gabung ge sugan ari tanaga namahan mah urang teh bisa ngalawan. Omong Sumaji ngadenge omongan Sumaji kitu Nyi Rodia ngahuleng. Sabaraha urang sia ari pasukan kumpeni teh lobana? Nyeta lobana ge kacida 100 orang leuwih atuh. 1000 orang gitu. Oh leuwih deui 20-an ribu 200-an ribu pokona mah loba we. Loba teh pisan. Buktina geuning sakuliah Nusantara geus bisa kakawasa kabeh kumanehna meureun mana kitu oge jumlahna kacida lobana ceuk Sumaji. Moal mah jumlahna ngaleuwihan padumuk di urang gitu. Ya lamun diandap mah kana gitu jumlah maranehna beuki ngarekahan. Teu jumlah padumuk asli nyaeutikan meureun ke mah jati kasih ku Junti ceuk Sumaji. Hei talias teuing mun nya kitu meureun urang teh moal bisa hirup di lemah cai sorangannya ceuk Nyi Rodia. Kana gitu mun maranehna diantep mah taku kituna kami mah teu satuju mun cicing teh bisi kitu bisi jati kasih ku Junti lemah cai urang tempat gubrag gadunya malah tempat urang ninggalkeun ieu dunya di kawasadeungeun cing pilaku urang arek ridho di kitu-kitu. Nya atuh moal ridho urang kudu lali rabi tega pati ngalawan penjajah bangsa ceuk Nyi Rodia ngeupeulkeun leungeunna. Nya nu matak ceuk aing ge hayu urang samiuk ngalawan kumpeni ceuk Sumaji bunga. Dumeh Nyi Rodia geus kapangaruhan ayeuna mah. tapi piraku dengan urang duaan meureun moal kuat ari kudu ngalawan ratus ribu kumpeni mah Ceuk Nyi Rodia Umar Hemir mitra kaum dangu ningali Nyi Rodia Umar Hemir siga anu sieun. Sumaji geuwat mere sumanget ulah kudu sieun sanajan sakumaha hengkerna urang tetep kudu ngalawan kateuadilan. Urang kudu boga tekad bajuang nepikeun ka napas nu panuntung. Mending keneh paeh banjir getih tibatan lemah cai di kawasadeungeun mah ceuk Sumaji sarana handaruan pinuku rasa sumanget. tapi mun urang paeh banjir getih meureun lemah cai teh tulus dijajah deungeunnya Nya kana kitu atuh. aing mah milih hirup teh tapi lemah cai bisa direbut. Kitu tah mitra omongan Nyi Rodia teh. Sia masih ganu weureu nyarita teh. Ceuk Sumaji tugeunah. Dumeh Nyi Rodia nyarita gitu. Nah make nganggap nu weureu. Da cek aing mah aing salamet lemah cai teu direbut deungeun. Deuleu dasar area oge kitu ari kahayang mah. Sumaji nempas bari nyentak. Tah kitu we atuh. Tong bulat belit. Urang kudu bajuang supaya bisa hirup panjang sangkan bisa ngusir penjajah. Aing mah teu hayang kawas sia. Milih paeh. Boa sia anu weureu mah meureunnya. Jaba sia paeh, jaba lemah cai di kawasadeungeun. Ceuk Nyi Rodia Malik nyenghor. Kumaha sia we eta mah. Tah lamun kitu, sia mah tong hayang gabung jeung aing. Sabab eces moal sapagodos deuleu. Ceuk Nyi Rodia. Ari disebutkeun ulah gabung mah malah Sumaji teh siga anu muungeun deui. Sia bahaya cacalengcengan sorangan mah. Geuning cikeneh sia rek pada ngepuk. Malah rek diganggu kehormatan segala rupa. Cek kami asa leuwih alus bebarengan duaan tibatan sia ukur cacalengcengan sorangan mah. Asal mentang ngajak paeh, aing mah hayu bae. Tembal Nyi Rodia bari cengkat rek nangtung. Bet
kawas anu weureu make ngajak pae segala rupa atuh. Tema Sumaji deui. Atuh ari geus sapagodos kitu mah bring bae duanana teh Arinit. Arinitna ngubek-ngubek wewengkon Pajampangan. Jeung maksudna taya lian iwati hayang ngabela jeung ngajait nasib rahayat Pajampangan anu keur disangsara ku Kumpeni. Jeung memang kitu anu kajadian sabenerna teh. Mitra kaum dangu nurutkeun sajarah antara tahun 1704 nepi ka 1705 Kumpeni anu dipimpin ku Peter Scipio teh geus ngasruk ka Pajampangan. Maksudna taya lian iwati arek ngobrot rahayat Pajampangan. Lamun mah harita sanaya henteu kungsi tepung jeung rombongan Peter Scipio kusabab salah megat-megatna. Sanaya mah megatan pasukan Kumpeni teh di pamoyanan Cianjur. Ari sedangkan pasukan Peter Scipio ti Batavia teh cepet ngidul ka Cisaat heula terus ka Cikemar ka Kadudampit geus kitu ka Kararadangetan ka Bojong Lopang ka Nyalindung jeung Sagaranten. Pasukan Kumpeni ti Batavia anu ngobrot ka wewengkon Pajampangan teh bisa jadi loba pisan. Sasat sakabeh kekuatan ti Batavia diturunkeun di titah ngobrot ka eta tempat. Buktina tempat-tempat anu jolok saperti Cimas jeung Ciracap oge kaamah. Malah Cipetir jeung Bantar Gadung di wewengkon Palabuhan Ratu oge sarua kaobrot. Kumpeni teh sabenerna mah meupeus keuyang kusabab pasukan pemberontak anu dipimpin ku Kanjeng Haji Prawatasari teh hese dibasmina. Bari disagigireun ti eta Kumpeni geus loba korban boh nyawa boh harta. Aduh pamustunganana Kumpeni neangan akal carana eueuh deui iwati ngobrot rahayat Pajampangan. Anu mata kitu heuda sararea oge nyaho yen Pajampangan teh wewengkon anu dipake basis perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari. Rahayat Pajampangan teh sasat geus samiuk biluk kana eta perjuangan ngalawan katalengesan bangsa asing. Kawas nasib anu keur kaalaman ku rahayat Banten harita. Urang Pajampangan oge sarua ngalaman nasib goreng nyaeta dititah Kerja Rodi. Mitra ari Kerja Rodi teh gawe paksa jang kapentingan Kumpeni. Digarawe di kebon tapi teu dibayar kajaba ukur tama teu dahar teuing. Kerja Rodi anu harita kakara dijalankeun di Pajampangan jeung di wewengkon Banten teh minangka kembang-kembangna politik kultur stelsel atawa anu kasohor disebut politik tanam paksa anu mimiti dijalankeun dina awal tahun 1800-an. Nya ku alatan ieu pisan Kanjeng Haji Prawatasari ngeprik balad samiuk ngalawan Kumpeni teh. Sabab nya kitu cenah saur Kanjeng Haji. Kumpeni teh datang ka dieuna geus lain sakadar hayang makieukeun perdagangan. Tapi arek ngadedetkeun ajen kamanusiaan kaum pribumi. Ngemata kitu sababna Kanjeng Haji mingpin pasukanana
ngobrot pusir-pusir kekuatan kumpeni anu aya di tatar priangan. Anu diobrote oge lain baik bangsa asing, tapi para patinggi pribumi anu biluk jeung mantuan kapentingan kumpeni sarua diobrot, malah teu euleum-euleum di ala nyawana. Dina sajarah henteu kungsi kabejaakeun pasukan Haji Prawatasari ngarurug padaleman pamoyanan. Bisa jadi Kanjeng Haji henteu nganggap yen para patinggi padaleman pamoyanan henteu biluk kana perjuanganana. Tapi oge dakati tenan para patinggi padaleman pamoyanan teh henteu mantuan kumpeni pikeun milu ngobrot pasukan pemberontak. Kumaha sikep Kanjeng dalam Wiratanu II dina nyanghareupan eta masalah? Sanaya anu kungsi babakti menang bubulanan teu bisa mastikeun disebut teu satuju kana perjuangan Kanjeng Haji Prawatasari, da teu kaciri tapi milu ancrub kana perjuangan oge henteu. Pikeun patinggi pribumi anu dibenum ku kumpeni memang sarua salah. Zaman harita teu sakumna patinggi padaleman atawa kabupatian muncik zaman ayeuna sanajan dibenum ku kumpeni tapi paeh hirupna nya babakti keur kapentingan kumpeni. Aya anu kapaksa jadi dalem teh alatannya ka rakyat bae. Sanajan dina prinsipna para dalem teh ngajalankeun pancen dumasar kana kawijakan ti Batavia, tapi dari nas-nasna mah loba anu hayang ngapi ngajaring karaharjaan rakyatna. Model anu dipake ageman ku Kanjeng dalam Wiratanu II kapan tetep ari agemanana hiji nyaeta hoyong rakyat padaleman pamoyanan raharja. Da jeung nyana kitu ari rakyat padaleman pamoyanan mah nyaeta anu 300 umpi teh ya. Hirupna teh teu kurang ketan teu kurang keton. Kumpeni teu maksa-maksa rakyat padaleman nepikeun ka larabalangsa. Rakyat anu salangsara harita mah anu darumuk di pakiduran bae nya anu kabeneran aya dina apingan Kanjeng Haji Prawatasari. Ari Kanjeng Haji Prawatasari teh sabenerna mah lain kapala rakyat atuh angot make boga pangkat dalem anu diangkat ke kumpeni mah ngan sanajan kitu anjeunna teh kacida dipikaserabna ku masyarakat pajampangan mah. Kawas nu geus ditepikeun dina awal carita jumlah anggota pasukan anu gabung ka anjeunna teh leuwih ti 3.000 urang. Padahal zaman harita jumlah padumuk hiji padaleman atawa kabupaten teh ukur 1.200-an urang. Kitu ke kapan ari penduduk kabupaten mah diwengku ku budak jeung kolot awewe atawa lalaki. Ari sedengkeun anggota pasukan Kanjeng Haji mah sarerea diwengku ku kaum lalaki anu sumedeng buta tulang buta daging. Anak itu anggota pasukan anu milu gabung ka Kanjeng Haji teh lain bae ukur aya di 2 atawa 3 padaleman, tapi bisa jadi ti padaleman anu mangkuk di satatar priangan ge aya anu milu-biluk kana eta perjuangan. Kusababna meureun pasukan Haji Prawatasari teh bisa aya di mana-mana nepikeun ka kumpeni riweuheun. Ayeuna kumpeni ti Batavia teh boga akal sejen lamun ceuk babasaan nyebutkeun
nyerek orai teh huluna ari ku kumpeni mah dibalikeun ayeuna mah anu rek dicerek teh buntutna ari anu disebut buntut ku kumpeni mah malah rahayat pajambangan. Mitra kaum dangu Nyi Rodiah jeung Sumaji teh akhirna bareng init kaditu kadieu ngacacang kasaban wewengkon pajambangan. Maksud maranehna mah aya deui iwati arek mantuan atawa arek ngajait kasangsaraan rakyat pajampangan. Tapi anu jadi kenyataan malah ngadon sabalikna. Saperti kungsi kejadian di wewengkon Cimas. Cimas teh wewengkon leuweung Ganggong Simagonggong ngan ku tarekah kumpeni sawareh dibukbak jadi kebon. Rakyatna dipaksa sina pulak-pelak tutubuhan anu aya hargaan keur dagangkeun di Eropa. Kasangsaraan ulang dinya geus lain caturkeun deui. Sakur jalma jagjag rek budak rek kolot rek awewe rek lalaki dikeprak sina digawe di kebon. Ari ladang gawe boborot kesang teh teu pira. Ukur dibere beas jeung lauk asin anu dianteran saban minggu. Lian ti eta mah eueuh. Atuh kusabab kitu rahaya Cimas teh ngarasa sangsara. Kasehatan teu dijamin, atuh pon kitu deui bahan pakaian jeung paimahan. Ceuk cohagna loba urang lemur anu gering sore paeh isuk jeung sabalikna. Mitra kaum dangu hal ieu kadengeun ku Nyi Rodiah jeung Sumaji. Kurang ajar pisannya ari kumpeni. Awas ya diobrot ku aing mah. Mangkukna kami ngadenge beja. Aya kuli anu tiwas alatan seubeuh ku panyiksa cenah. Ceuk Sumaji beuki ngagedurkeun amarah Nyi Rodiah. Hayu atuh urang gempur we tuman. Omong Nyi Rodiah meniras jig pisan. Da buktina sanajan harita manehna keur dahar sepantiwul ge ngaradak eureun. Nya ayo atuh. Ceuk Sumaji. Atuh bring Arinit. Arinitna mani kacida hampangna. Bangun anu teu ngingu hariwang. Siga-siga maranehna teh arek palesiran we. Ngan sageus aya di tengah jalan reg Nyi Rodiah eureun. Aya naon Rodiah? Make ngaranna geula? Ceuk Sumaji bari rurat reret da disangkana aya musuh. Sabaraha urang ai balad kumpeni anu mangkuk di Cimas teh? Ari ceuk beja mah ukur 10-an. Nah kumaha kitu sia sieun Rodiah? Kunyuk make kudu sieun ku kumpeni sagala. Geura deuleukeun engke. Mun nya 10 urang, 10-hanana ku aing sorangan. Temal Nyi Rodiah sugal. Teuing kumaha aduh. Ayeuna mah Nyi Rodiah teh cacaritana sok sugal bae jeung babarian amek deui. Kusabab babarian amek teu kaup ngadenge aya kumpeni, kumanehna mah sok hayang diobrot bae. Sakabeung mah Sumaji oge sok sieun lamun ningali Nyi Rodiah geus amek teh. Menang satengah poe mah maranehna teh leumpang kukurusukan ka jero leuweung Ganggong Simagonggong. Sanggeus leumpang satengah poe kakara anyog ka sisi kebon di wewengkon Cimas. Ratus-ratus kuli Rodi keur digarawe. Satugasna aya anu keur meti kopi, aya anu keur mariksaan daun-dauna, malah aya bae anu keur negaran taneuh nyao jang naon. Mitra kaum dangu eta ratus-ratus kuli Rodi teh
dijaga ku kumpeni anu samagreng ku bedil dorlok. Diitung-itung ku Nyi Rodia, kumpeni anu samagreng ku bedil teh jumlahna leuwih ti 50 urang. Bari nyumput dina rungkun, Nyi Rodia ngageungeureukeun ka Sumaji. Ari sia ngalaporkeun teh teu baleg, ongkongan 10-an. Ari itu buktina geuning. Lecek beja mangan 10-an. Temaha Sumaji milu leuwas. Basa noong tina sela-sela dangdaunan teh. Heeh. 10-an ngan baladna leuwih loba deui. Dasar kunyuk bodoh. Nyi Rodia dus-dus keheul. Nabet ngabeuna ka kami. Mageus atuh balik ari sieun mah. Cek Sumaji jemendud. Aing mah cadu mundur, pantrang mulang, sameme laksana ngarurud musuh. Bari nyarita kitu teh ngan belesat bae, Nyi Rodia ngabelesat lumpat muru anu keur ngajarga. Henteu anta parangan habak-habak we manyokan anggota kumpeni anu pangdeuketna ti manehna. Saenggeus kumpeni ngajahjer gebleus manehna asup deui kana jero rungkun. Geus kitu Nyi Rodia ulak ilik deui ka tempat sejen, ngintip-ngintip deui kumpeni anu jaga pangdeuketna. Saenggeus bongoh bulesat Nyi Rodia narajang ka hareup. Kaplak kaplak kaplak. 3 kali dipeupeuh punukna, si kumpeni teh teu sanggup ngagoak-goak acan. Ngan rumbuyuk bae nyelegon kana runggun anu bala. Kitu jeung kitu bae pagaweanana teh. Balad kumpeni 10-an ngajahjer di tempat-tempat anu narenggang. Aduh ari geus kitu Nyi Rodia teh rurusuhan, mulang nyampeurkeun panyumputan. Sok, giliran sia ayeuna mah Sumaji. Sok buru. Ceuk Nyi Rodia lir atasan marentah bawahan. Sieun disebut kecing atuh Sumaji gerek nurutan. Kawas paripolah Nyi Rodia. Ngan hanyakalna. Ayeuna mah balad kumpeni anu sejen geus ribut. Sabab geus aya salah saurang korban Nyi Rodia anu kapanggih. Aduh ari geus kitu mah pasukan kumpeni teh taki-taki nyang hareupan musuh. Waktu Sumaji ngurumui tina rungkun, teu anta parah deui pada mapag ku rupa-rupa serangan Gobang. Serbu! Ceuk Sumaji teuing marentah kasaha ngan anu eces. Dina waktu anu singet Sumaji geus dikepung wakul buaya mangap. 15 urang ngepung ku pakarang jeung Gobang. Trong terang trong terang trong terang. Sumaji kacida dipuheunana sabab dikepung ti mana-mana. Lamun mah manehna bisa leupas tina kepungan pasukan anu samagreng ku bedil oge geus ngokang bedilna siap pikeun dibekaskeun. Nyi Rodia oge nyaksian ti kaangangan yen Sumaji teh kacida ripuheunana. Ngan sanajan kitu manehna teu waniun langsung mantuan, sabab mun manehna milu gabung sarua jeung lauk asup kana bubu. Atuh supaya bisa mantuan Sumaji, manehna neangan akal. Mimitina ngukumpul sisikian jeung batu-batu laleutik. Saenggeus kumpul eta sisikian jeung batu laleutik teh dipake nengoran musuh. Lain satengor-tengorna atuh da ieu mah tengor anu ngandung tanaga jero. Tapi kudu diaku tanaga batin manehna acan sampurna, jauh tangeh jeung sanaya anu ngaguruanana. Lamun sanaya anu nengorna mitra, sakali nengor teh musuh bakal ngalepak kapiuhan sabab aya urat getihna anu kapangpetan.
Tapi ari tengoran Nyi Rodiah mah kamana we teu haja ngarah-ngarah urat getih udah can apal pisan jeung dina apalna ge hese ngalalebahna. Anu penting mah musuh ngajuralit di mana ditengor ku manehna. Da jeung nyana tuh ukur nepi ka sardinya Jang Herman lah kan sardinya tengoran Nyi Rodiah teh ukur nepikeun ka benyut tarang saupama anu beunang teh tarang atawa ukur petet panon saupama anu katengor teh kongkolak panona nepi ka tileng atuh. Apal kana tileng Jang Herman? Memang aya nu katengor beheungna jeung angeunna ieu ge sarua ngajuralit bari awong-awongan alatan nandangan ka nyeri. Musuh anu ditengoran teh saurang ge eueuh anu nepikeun ka paeh sumawona ukur kapiuhan ngan ku sabab nimulkeun ka nyeri lumayan bisa meraikeun kepungan. Aduh ari geus kitu mah sabat hae Jang Ulum, geus kitu mah sabat hae bisa aya lolongkrang keur kaburna Sumaji. Da jeung nyana basa nu ngepungting juralit Sumaji mah geuwat ngajeleng ka jero rungkun. Dor dor dor. Sora bedir dorok kadenge hiji dua dibekaskeun. Tapi ku sabab Sumaji geus nyulusup kana rungkun anu poek, musuh teh teu terus-terusan ngabedilan. Nyusul-nyusul ka jero leuweung oge henteu deui da meureun sieuneun. Saenggeus asup deui ka jero leuweung anu remet ku kakayon. Duanana tarepung deui bari harungha hareho. Rodiah, ari sia kunaon? Majalek sami sabilulungan ngepuk musuh teh. Sia mah ngaron nyumput. Ceuk Sumaji tu genah. Ku polah Nyi Rodiah anu disangkana teu daek mantuan manehna. Digeunggeurekeun kitu giliran Nyi Rodiah anu nyacampa. Sia anu bodoh mah, sia anu belegug. Sia mah ereh ku doger monyet kapitaran teh euy. Belegug. Ceuk Nyi Rodiah ngalelece. Nah sia teu naeu aing sakitu banding tulang nahan kepungan. Sabalikna sia mengadon ngahenen di jero rungkun keur ngenog-ngenog atuh lain. Tema Sumaji malik ngahina. Heh, kunyuk belegug. Dasar monyet teh nyakolas ya. Nah sia teu neuleu. Kompeni sapuluhan gempar ku aing sorangan. Hartina sakumna balad kumpeni anu jumlahna ku sia disebutkeun ku aing mah dikepuk ku sorangan. Ta ayeuna ari sia kumaha? Montok agulan dumeh sia bisa luncat ngajauhan tina kepungan sia. Da eta mah kabeh oge jasa aing. Lamun ku aing teu dibantuan, sia teh kojor di sate di sisi kebon deuleu. Mitra duanana ranyong pacental-cental nepikeun ka akhirna mah areureun sorangan. Da capek jeung lapar atuh. Atuh tungtung nama ngidran leuweung we neangan dahareun. Mitra kaum dangu tapi boh Sumaji, boh Nyi Rodiah teu kapok-kapok. Hari isuk pagetona mah geus seuder deui we ngarurug markas-markas kumpeni atawa ngarurug kebon di mana kumpeni keur jaga kuli Rodi. Balukarna munguh matak musingkeun sarerea. Ku ayana gangguan-gangguan ti jalma-jalma anu digawe cecelengcengan model Nyi Rodiah jeung Sumaji ieu teh. Siasat-siasat anu diwangun ku pasukan anu resmi aya dina kadali Kanjeng Haji Prawatasari jadi kaganggu. Anu leuwih parna deui ku sabab kumpeni terus-terusan diganggu maranehna jadi murang-maring karahayat. Teu kaop aya pagawe anu salah
langsung dihukum natara kapalang loba anu disiksa nepi ka palastra malah lolobana mah langsung bae ditugel jangga atawa didorlok. Cager para mitra hanya kal kabujeng nengnong hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.